Ya, sok. Mau ka wargi-wargi Supri. Palihan luhur di atasnya. Ya. Siapkan we. Kebagian. Aduh, Gusti. Anu penting mah warga masyarakat Pasir Muncang handap sing sarehat sadayana. Amin. Rezekina sing tambah ngalir. Amin. Sing langkung barokah wae. Kalangkungan Sang Hyang Putra kolaborasi gawe bareng. Mudah-mudahan sing langkung nganjeur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atur nuhun Kang Haji doa. Laguna emang teu poe. Iya, siap. Ngahur. Nah, gitu atuh. Oh, cewa. Kadar ini kan ya. Ingat. Saya ingat. Sok tadi. Laun-laun kapi ati cukang lantaran mah eta sumeleket dina jero hate pikir ngahudang berangkat kahayang diheung laksana oh cewa ate laleuwang ayo kade-kade enggak gaya India sakapeung dipikir perih ragalir kena kuperah anjeun nyiekeun harepan sanajan tacan patarema ucap sokong mau bari mereka tresna bete kuat manggihan imut teka rasa hati kapincut lalanjut uyung gandrung sanajan laut rejeng obatna teureun-eureun mere gugupan nogo tetepan nah anjeun bet kajongjonan geratan ki aksi diri urang nogo ke kasono me pende hate dina meja pangluhuran rek iring ka payung mending iring ayo beh rame ayo ingat adik-adik ingat masih nyarengan Ustaz disim kuring mau ka mama umi sadayana atur nuhun rojo kenana pidoana sing sarehat we sadayana Sok anu palitoko siap-siap. siap-siap paling luhur awas sedang ngarjong nepangan kesadaan sampai hadir laun-laun kapi ati cukang lantaran mah eta sumeleket dina jero hate pikir ngahudang berangkat kahayang diheung laksana honcewa hate laleuwang panganten mana panganten cobi sana panganten ka dia ya ayo sakapeung dipikir perih ragalir kena kuperah anjeun nyiekeun harepan sanajan tacan patarema ucap sokong mau bari ngarekat tresna bete kuat manggihan imut teka rasa hate kapincut lalanjung uyung gandrung sakitu laut rejeng ombakna teureun-eureun mere gugupai ngogo tetepan nah aja
berkajong jonan gerak tampi kasih diri urang ogokeun kasono me pendek hate dina meja paluhurana masih Sang Hyang Putra. Panganten aya panganten panyuhun suping ati pangarsana teteh dede anu nuju manjat tugas sosana sanejen nuju tepi. Nah iya panganten siap-siap sareng mamahna. Oke adio sadaya kula wargi besar Saiful Hajat tepi kapayun siap hiji awas keprok atuh keprok mana keprok laun-laun kapi ati tukang lantaran mangeta sumeleket dina jero hati pikir ngahudang berangkat kahayang dieun laksana oncewa hate lalewa dipikir perih ragalir kena upah anjeun nyieun harapan sanajan tatang batarema ucap sokomo bari ngarekat tresna beda kuat manggihan imut tekarasa hate kabincut lalayun uyun satu sakidul laut jeung ombakna deureut mere gugupan mogo tetepan nah anjeun betajo